alam kiwari geus teu bersahabat deui jeung urang tuh. Dabongan urang ngajauhan ka alam, bongan urang teu bersahabat ka alam, alam ge pasti kitu. Tangga kai di barabadan runtah di piceunan kasolokan di mana wae miceuna. Di mana datang hujan menat dina hong banjir we. Di mana geus banjir nyalahkeun pamarentah, nyalahkeun pangeran. Padahal pangeran teh moal nyiksa jeung ngaganjar ka makhlukna, lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng kanca. Semohon ulah. Nu matak pacuan kade cinya ka alam. Nuleutik kane urang mah ulah micin runtah di mana wae. Komo kawalungan mah sanajan dakwahna alus, salatna mineng, tapi masih kena micin runtah di mana wae kudu dipertanggungjawabkeun, kudu dipertanyakeun kaimanan jeung katakwaan nepi ka mana. Sabab agama ngadidik apik lahir jeung batina. Semohon. Ai agama teh waroi teh apik. Mata kudu apik kurang hirup di dunia boh tekadna boh ucapna boh lampahna. Semohon. Ulah getah sarupateun komo urang budaya timur budaya apik. Titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa. Mun mipit kudu amit. Mun ngalah kudu beweja. Sangkan teu melengkung bekas ngelahan kanca. Semohon. Alam kiwari geus teu bersahabat deui jeung urang tuh. Dabongan urang ngajauhan ka alam, bongan urang teu bersahabat ka alam, alam ge pasti kitu. Tangga kai di barabadan runtah di piceunan kasolokan di mana wae miceuna. Di mana datang hujan menat dina hong banjir we. Di mana geus banjir nyalahkeun pamarentah, nyalahkeun pangeran. Padahal pangeran teh moal nyiksa jeung ngaganjar ka makhlukna, lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng kan.